Mugia janten panglipur kalbu pang beberah kana manah khususna kangge warga baraya anu emut kalembur miwaas ka desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadayana. Haturan wilujeng patepang deui sareng pribados di Mojang Desa Channel. Kumaha kabarna dina dinten ieu? Mudah-mudahan urang sadayana aya dina kasehatan oge lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina dinten ieu pribados tos aya di Kampung Bantar Dengdeng, Desa Pataka Harja, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis, kangge ningal kaendahan nu aya di palihan ieu oge hayu urang mukbang deui sasarengan. Wargi-wargi sadaya, dina dinten ieu pribados bade masak ayam bakar atanapi beuleum hayam. Oge sareng lalabanana teh hilap oge sambelna. Hayu urang sasarengan ngadamel. Wargi-wargi sadaya ieu hayamna tos di samaraan ayeuna bade dibeuleum atanapi dibakar tapi bade ditalian heula. Rawas ngabeuleum hayam di saung payuneun sawah teras sering. Ini kabeuleum. Wargi-wargi sadaya sapertos biasa bari ngantusan asa urang ngadamel heula sambel, ulang ngulek heula sambel. Kurang tarik. Wargi-wargi sadaya tuangan atau serengse ku abi di alas tina daun saus sareng nyiru ala-ala restoran. Wargi-wargi sadaya hayu urang tuang sasarengan.
Dia kan lagi. Raos pisan pokoknya mah. wargi-wargi sadaya, alhamdulillah terus bersih kantun daun kemanggina atanapi nukieu teh namina teh surawung kangge mais dagingna kantun tulangna coet oge bersih waktosna pribados pamit mundur wilujeng kantun permios wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.